masih kupret si ganam itu delekeun motorna sugan dibere cai kopi aing nyimpang heula empeng isuk aya nyimpang heula aya kitu si kupret mah ya penting nama aing bisa ngopi di tengah halangan batur kupret ngolor wae wayah kieu beurang geus naon ku aing hudangkeun ku aing motor mah aya ieu molor wae sakitunya geus beurang dangkeun ku aing kupret samolor wae lain geura udang euy geus beurang ieu kupret molor teh kageulah teuing sakitunya geus beurang ieu teh pret Aciko si A da si A teh aya nuju ka kebon nuju naon cenah duh kata nuju ningali pepelakan panginten lami mah paling sekedap deui lah dongkap jantos sana atuh nya mangga tuh sok kalebat nah mana murang kali si dede teh nuju sakola teh can uih nanti acan libur tak acan paling semingguan deui sok mangga calik mohon bade ngaleut naon lantong wios aya cai-cai wae mah wios malami meureunya sakupretnya moalah sekedap digesok dongkap mohon antosan di dieu lah katanya aja nyandak cai aya cai-cai wae wios si kupret teh ngarud kunyuk teh aing tadi teh yang berangkakan aing teh yang ngopi yang udud hayang ge pamajikanna deui ku aing mah mun teh ka diteng tungguan sugan wae na tapi bere cai ku pamajikanna ieu tah mangga ngaleueut tah barang-barang abi segala rupa geuningan ai barang-barang abi teh ngadamel kolak tah nah walung lain eta mohon sareng bolen cih geuning kersaan wios padahal malah ada yang aya perlu sareng sakupret sok we dileueut heula apun ternyata abi nuju aya pidamelen di pengker di kantun heula cih atuh abi nyalira di dieu mangga bawa naon ieu wios mohon mangga sok mohon atuh naon itu kalah ka disuruput nyebutkeun wareg padahal kalah ka di dahar di dalam lah kalau dari suplet mah akan naik sekolahkan dia geuning parah ieu mah jalma teh jiga anu kalaparan kitu kuat karo tiga diasupkeun kana kantongna kalau ka hujan aing ko balong lagi kan aing mah baraseuh ke balong lagi aing kararatul ngaruy nya da poena teh bener ayeuna mah itu aya babaturan saha si Ciko si Ciko karunya geus nungguan teh tadi Ciko nya tapi gawe naon cenah buka tapi jiga nu kalaparan punya disuguhan teh geus ti tadi nya geus tadi cuk karunya sampeurkeun disuguhan gitu disuguhan tapi jiga nu kalaparan juk bisa FP bisniseun sampeurkeun gawe naon nya calon hujan-hujan kieu buka rajin kedatangan tamu jiga nu kokoro lain-lain kalah ka manturan merek ieu mah kalah menta parah ieu mah kok aduh Ngetes mana aing di balong aing meni geus lila di dieu ya pret geus ti tadi tadi mau setengah jam mah pan geus nempo heula ieu geuning
lauk tapi lah kain kalah gararatul dah hujan kieu. Atunya heueuh cicing di imah hujan tong kayak pakan teh ka kebon. Beda banda kudu dilongok atuh. Ya, Fred. Biar dia berapa dia? Kumaha kok? Aing jem duit euy, aing perlu ya bisnis. Paingan isuk-isuk naik ke bisnis naon deh. Ah, mau gede aing beri 50.000 beli bensin. Luwing tanya kakek kudu ka pamajikan nanyakeun heula. Nya. Bukan we aya tuh. Heeh, tah eta sok dahar we heula dahar sok. Tah. Dahar aing Tah caina tah. Tah deukeun aing geus mekel tah. Entar geus barang dahar di imah ge tah. Tah, roti tah. Halus Tara ngaripukeun nu boga imah selama aing nganjang teh nya. Heueuh lah. Tatu tah cai-cai pira ku teu diuyup-uyup acan mah. Wah, geus sarebuh aing mah. Kuat. Sok buru cepet Oke, urang minjem ulang pamajikan. Sugan aya nya. Heeh, da urang tanya nyekel duit. Teu wayahna we mah ya. Teu ada gua nya. Sok. Anjing. Nek, Kumaha? ya. Ciko cenah pinjam duit 50.000. Duit lagi, nah duit di mana? Kan geus pake meuli bensin roti. Ke karunya itu aya bisniseun cenah bere eta 50 mah. Geus dipake. Geus becakeun we. Kararago, karunya jauh-jauh ka dieu manehna isuk keneh. Kumaha deui aya geus dipake meuli bensin roti. Ih, Ditawaran naon gitu daekeun ku Ciko geura. becakeun we gitu. Heula tuh. Nyebutkeun teh daekeun naon, geus kumaha roti ge diasupkeun, kolak disuruput. Ih, Kok Mau cenah? teu boga duit? Ah, siapa? Lamun urang nyekel mati urang teu nyekel pisan duit Lagi 50.000 atuh. udah teu bogaeun. Saya ke baturan lah, sugan ugan. Wayahna da kumaha deui itu da. Tah beakeun heula tah kolak tah. Main walilah, balik. Hah? Ek balik. Nye. Kayak heula tong kabalik. Naon? Itu tuh bawaan heula tuh ieu aya dahareun mah duit mah eueuh. Aya di imah ge loba dah. Geus cicing da guan heula cicing dieu. Nye. Ya pangawadahan kendaharan ya. Ya Cikoek mulang cenah. Tong segala teuing lah. Dikeun wae keun da aya dahareun mah atuh sakali-kali ai ke ka dieu mah gitu. Kada ada guan kenang nya. Sok atuh sok. Nya tapi aku aing. Kan ku aing teu duit mah. Di wadahan sok bere eta tah. Sok tong lila. Heeh. Nya, ada guan. Hah? Heeh. Ya kok ya, bakal ya. Entong, aya di Enggak, Entong, tadinya di budak. Entong juga bawa juga gitu. Aduh. Penting sarehat ya. Heeh, kayak mulang mah. Nya. Bedakeun ngasih aing. Heeh. Sok. Lumayan, aing. Lumayan euy. Ciko geus balik deh. mana Ciko? Balik. Geus mulang beres bahanana karunya. Duit teh dibere. Karunya tah empuk rokok. Beak si Ciko. Heukeun bae pan ka Karanganjang ulin ka dieu segala teh mun mota. Kan bae. Weh, tadi disuguhan kue diasupkeun kana kantongna. Disuguhan kolak beak di dahar. Kuat kata tawaran di mentah rokok. Nu bener geura boga babaturan teh anu matak nguntungkeun lain matak ngarugikeun. Tuh kaos batur boga babaturan mah anu matak nguntungkeun lain ngarugikeun